Di mana-mana oge jodoh pati bagja jeung cilaka mah geus aya nu ngatur, Mak. Sia goblok, geus pinter mamatahan kolot. Yeuh, Mak, lain mamatahan ngan ngabejaan. Jodoh geus aya nu ngatur, pati geus aya nu ngatur, rezeki geus aya nu ngatur. Tah, mun cilaka aing nu ngatur. Put, awewe jeung lalaki mana anu leuwih aneh Put? Nya lalaki atuh Jang. Hah? Nah lalaki, emang lalaki aneh kunaon? Nya heuh aneh lalaki mah. Sok hayang boga kaboga teh leutik hiji. Pan mah sarua keneh meureun rasana tah juga sia. Tapi Put, beda awewe, beda sensasi Put. Ah eta mah sia we Sujang. Ah. Tapi Put, cekujang mah leuwih aneh keneh awewe. Nah, abad anehan awewe. Ya Put, awewe mah aneh. Tah juga maneh dibere kangeunahan, kalau ngajarit, lain jempes saya bisa kagadanya ku tetangga. Tah, teukeun ieu awewe korban si Agus hungkul ye. Oh goblok Agus jahat Agus. Agus mana kela ke si Agus geus bucat ke acan gerak ka digere make suku kiciwa. Anjing. Aing si Agus sedih banget. Bayar aing. Aing dibayar. Jang, kemari pamajikan si Pak Bule dahar naonnya? Emang kumaha kitu Pak? Nya seha pikabi tahun we ngadengena. Emang kumaha kitu Pak suarana? Enak. Eta mah keur kieu goblok gue paeureuk di kieu.